Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu setia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-22. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Naon di mistik teh Mang Bakir daging hartosna di mistik teh dikirangan den sapertos eta ngan mobil 5 hiji dikirangan ku 3 janten 4 8 sami sareng 12 Sri lungguh dunya ningang dina dunya pisan den. Mang Bakri meuni gerah make jeung keprok sagala lah Mang Bakir urang mah ulah ngarasula pipiluan kana kitu. Batan meuli nu kitu mah belikeun kana cengek 10 perakeun oge lada pan sarerea. Hehehe mohonya dan demot-emot mah kanggo diri emang pribadi ngerasa dosa kapun anak waktos mangkukna emang teh gaduh artos 75 rupiah dipentaan kuno jadi anak mah nyebatkeun teu gaduh melih dugi ka di cepretanana ku nyere da keukeuh bae ngaranghik nyuhunkeun artos teu pira mung saringgit. Sreng bae ku emang dipeserkeun kana buntut sadayana harita pasang teh genap 4 nah ari kaluarna nu lain-lain bet 40 teu seueur dongeng deui bus bae ka kamar ngaringkep maneh bari hate mah ku kulutus dibelaan budak minta duit diteunggelan nepi kabrekna udur kengeng 3 minggu nah bet kamalinaan ngawangkong teh den bade teras ka mana deui atuh aden. Duka teuing atuh Mang Bakir balik baik gitu atawa nyacapkeun ka panasaran nepi ka sore urang terus ka Sukabumi itung-itung piknik. Ari aden teu pupuguh ngadan bade ngalarepot salira los-los ka Sukabumi. Nah urang Sukabumi kitu nyeha teh Mang Bakir meuni kerung ngarasa sungkan. Lain urang Sukabumi ngan bae susuganan itung-itung meuli buntut nalo. Tuh geuning aden oge gilakna teh kana nalo. Nya ieu mah saupamana dendam dan ngalegotkeun omongan. Kumaha upami dongkap ka Sukabumi teh pendak bade diteraskeun deui ka Pelabuhan Ratu. Lamun perlu tuluikeun matak naon ka laut malawar pasang nalo ka laut bae. Tiasaan pogo oge aden mah tenggol deketna teh meuni sagilak mangga den urang wangsul deui gampil enjing pageto urang pilari deui kitu oge upami dipiwarang ku Neng Wati henteu mah eta anu diteda. Mang Bakir merenya ngajakan balik kalawan Den Ramlan teu leleda durug-durug bae motorna dijalankeun. Pun urang tunda heula pamirsa lalakon Den Ramlan jeung Mang Bakir kacaturkeun Neng Julaiha minggatna ti ibu Jenab geus aya kana 10 poena gawena usrak asruk samodel ti heula parengkeun dina hiji waktu manehna keur luntang lantung di kota Sukabumi nu maksudna bari malurus salaki sugan diparengkeun panggih di jalan Pasampangan. Keur kitu ujug-ujug selentang bae aya lalaki tengah tubuh nyamperkeun bari alangah elengeh siga nu wawuh. Itu Imas
cenah bari ngusap kana tak-tak sedang Neng Julaiha menang sawatara jongjongan mata simeteun dah puguh teu kenal. Mulih teh mana bade ka mana Imas teh? Kek saha teh ieu teh? Ah Imas, ari sagala rupi teh sok mamaluanan. Pan emang teh sobat dali tuang rama, ceuk paripaosna sakokos sainum, tangtos Imas bade hilap deui oge. Margi waktos emang sasarengan sareng tuang rama, Imas mah alit keneh. Oh, panginten atuh, Neng Julaiha kakara marah mai deui. Dupi tuang rama sareng tuang ibu daramang. Manawi Neng Julaiha ngarandag bangun nu berat ngedalkeun leket teh bae hatena asa kasuat-suat. Manawi kumaha ari Mas? Perkawis pun bapa sareng pun biang parantos ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ku tantos pupus tos lami Imas nu nanya ku mecrek bari neuteut beungeut. Dupi ayeuna mereka mana Imas? Sakaparan-paran we Bapak, maksad mah bade milarian padamelan menawi aya nu welas asih ngadamelkeun abdi. Kumargi saha deui nu baris ngurus abdi, ari sanes abdi nyalira mah. Walau Neng Julaiha ngageri kalawan cipanonna ngayembang pertela loba kasedih, sedang perkara salaki mah lat bae poho rek dicaritakeun teh ngadadak leungit. Dadah teuing nu geulis. Ayeuna mah kieu bae ucu. Batan usrak asruk tepuguh mah kata teu betah cok wiwilanganna bade neda bade henteu oge atos urang di ditu bae sareng emang sareng embina hitung-hitung emang mulang tarima ka tuang rama nya upami bapa rawuh ibu sakinten ridho mah diheheurinan ku abdi nya nampi nuhun teh sateu acana oge. Neng Julaiha teu boga rasa curiga ujug bungah we nu aya. Eukeur mah bingung pikeun nyiruruk nu merenah kari-kari ieu aya nu haat rek ngarawatan atuh puguh we bungahna teh lain memeueusan. Ceuk paribasana asa kagunturan madu karag-ragan menyan bodas. Ya Allah, Gusti nu Agung, ieu Imas moal wantun ngangken upami emang teu ridho. Bilih pajar emang sasaret biwir wungkul. Top hate emang belek 100% emang ridona. Panceuk emang oge itung mulang tarima ka tuang rama. Numawi ayeuna mah tos we ulah ragu-ragu mangga urang karorompok. Hatur nuhun Bapak, namung mugi teu janten bendu dupi kakasih Bapak teh saha? Neng Julaiha talete make nanyakeun ngaran sagala. Ari wasta Bapak mah Asmanta, upami ibuna kemoh. Mung di ditu mah nu nyarebat ka ibuna teh amih bae. Atuh ka Bapa ama numawi Imas oge upami di ditu nyebat teh kedah sapertos nu sanes sawangsulna dupi jenengan Imas teh saha? Julaiha walona pondok bari tungkul. Oh muhun nyanyi Mas Julaiha teh tuh kitu numawi oge Mas ari tos kolot mah pohoan abongkeun atos lami tetepang mangga Imas urang wangsul bilih hujan. Asmanta tuluy ngajakan balik kalawan Neng Julaiha teu kungsi nyarita deui leos bae nuturkeun. Teu dicaturkeun dilana di jalan Asmanta geus tepi ka imahna kalawan geus unggah kitu deui Neng Julaiha. Dititah diuk. Imas calik-calik we nya ama bade nyauran amihna. Mangga ama walau Neng Julaiha. Atuh geudig bae Asmanta ka tukang nyampak pamajikanana keur disiaran di pipir ku hiji awewe pendek montok bodas. Amihna ka dieu heula sakedeung. Hargeuning ama tos mulih deui kumaha pendak sareng si engko teh cenah bari ngaliuk sarta buukna ngariring kiwik teh gancang digelungkeun tuluy ngorejat nangtung. Ka dieu we heula amihna. Asmanta ngaleos dituturkeun ku pamajikanana bus ka kamar sarta dariuk ngarendeng sisi ranjang. Amih kieu nya perkara kasingko mah ama teh can kungsi tepi. Tuh da kumaha ama mah lalampahan teh kawas bolon pisan. Kapan si engko nu sakitu sasahatna pesen awewe mangkaning Nyi Sumiarni nunggu-nunggu tita tadi kalawan meunang ngahaja papadon ari geus aya jelemana teu nepi ka si engko. Eta ari sagala rupa teh amih mah sok babari nasteung bae dengikeun heula ulah janji ngagelendeng. Perkara kasih engko memang penting, tapi ama bieu di jalan manggih pibungaheun. Malah amih oge moal teu sarua tangtu urang bakal boga modal.
manggih pibungaheun menang buntut nalo teh merenya sabarahaeun ama. Pamajikanana Asmanta mani atoh disangka salakina menang buntut nalo. Amih mah abong kena awus kana pasang buntut manina nalawon. Ieu mah leuwih ti menang buntut nalo mi. Ama teh menang eta geura dengekeun cenah tuluy ngaharewos mani ditompokeun pisan kana ceuli pamajikanana nyebutkeun menang awewe tegap. Kumaha tegap jelemana ama? Lain tegap deui mi, ieu mah begieu malah mun di salinan ku pake anu alus lalaki moal teu uruy pangawakan jangkung letik tapi ngaresi birit model biola panon cereuleuh lah pendek nama edod ama oge cacak geus kolot rada nyur-nyuran kabita. Asmanta alangah elengeh bari ngegel curug. Dasar aki-aki weureu make aya aturan nyur-nyuran sagala. Di mana ayeuna jelemana ama? Tuh di jero ngan amih kudu lumaku nu geus wawuh. Is atuh puguh we amih oge ngarti pamajikanana Asmanta tuluy ngalewas ka jero nemona Neng Julaiha horeng manehna teh dipake dagangan. Uluh itu Imas tos lami parantos damang ibu. Neng Julaiha gancang munjungan bari imut ngagelenyuk tindak tandukna pilucun. Nya kitu we Imas sadamang-damangna nu tos sepuh dupi nembe tepang sareng amana di mana? Di ditu caket pasar kaleresan ama naros ti payun. Margi abdi mah nuju tonggoy lempang kengeng sawatara menit mah abdi teh ngahulong we ku margi teu terang. Mung ama nyanggemkeun rerencangan pun bapa atuh plong bae hate abdi ngaraos bingah. Manawi nembe oge amana nyarioskeun tepang sareng Imas dupi maksad Imas bade ka mana? Manawi ami abdi teh nuju nyandangan katunggaraan saparantosna pun bapa sareng pun biangan tunkeun ngadon uprak apruk teu puguh nu dituju. Ari maksad mah abdi teh sejami larian padamelan menawi aya nu welas asih ku diri abdi. Rajin aya nu ngadamelkeun teu ku hanteu dasar dadalan nasib hirup nu sangsara mah teu weleh neteh semplek nincak semplak disangki midamel telajak awon. Neng Julaiha ngalengis bari ngalimba. Dupi Imas teh sanes tos kagungan caroge. Numawi ami numawi kumaha? Numawi atuh cek abdi oge abong kena nu sangsara cekap ku kanyerian manapun bapa sareng pun biangan tunkeun katambih pun lanceuk mijat pisan teu aya raratanana. Ya Allah baru kitu Imas teh. Nyata atuh dasar lalaki teu cereug mah teu ngarasakeun ka awewe ukur nyieun boneka wungkul. Numawi ayeuna mah kieu bae Imas betah teu betah atos di dieu jeung ami entong uprak-aprak bisi dianggap jalma galandangan keentong ngemutkeun nu janten caroge. Naon lalaki kitu mah najan dituturkeun oge teu aya hartosna mending lelengohan we genah-genah hate kadar teu diragragkeun tolak keentong salempang moal burung tiasa kagungan caroge deui. Kumaha ami? Loba ieu lalaki mah dadunya masih keneh lega. Abi mah bujang-bujang ngemutan gaduh salaki ami ngemutkeun kanyerian oge rupana moal lipur kudua ku 3 sasih. Sawios lengoh we henteu-henteu repot emutan. Nya upami aya anu leres mah kalayan cekap ku harta banda mending gaduh caroge. Mung nya kitu kedah sing atos-atos ka ami oge aya hiji pameget nu hoyongeun kapun anak kengeng disebat jalmi cekap unggal kaditu teraklat masihan artos. Jadi kitu tuangeun sareng anggoan teu sirikna unggal minggu. Mung nya kitu budakna can aya pikiran hayang larabi masih keneh resep amengan pamegetna mah manitos merenyeng hoyong enggal-enggal nikah. Sangkilang diolo-olo dipangmeserkeun Kang Kalung sareng tinggal aya kana 10 gramna weleh mugen. Sedang eta pameget teh kengeng milih ami kaleresan jalmi kaya. Ceuk Ibu Kino caca kakara tepung geus mere gambaran ngabubungah sangka Neng Julaiha kabongroy ku omongan pangbibita.
Parantos kagungan sabaraha hiji? Naon teh? Sumuhun putra. Oh, pun anak. Mung hiji-hijina Nyimas kitu oge awis-awis ka dieu di ditu we di tempat indekosna di Jalan Paledang. Ka dieu upami aya kaperyogian mung nya kitu bobohan pun anak mah salamina aya di kota. Sareng pergaulanana teh sareng bangsa nu matak pika isineun wungkul. Dina anggoan teh sirikna unggal dinten gentos-gentos. Eta rupina ku seueur ami. Upami samodel abdi mung sakikiana sarup paripaosna teh mah acuk hiji, sinjang hiji, lesot mandi. Jadi barau hasem sigana bujang-bujang sifat jalmi wantun nyaketan, hayam oge lalumpatan, ning Julaiha nyaritana pilucueun bari teu luput ti imut ngagelenyu. Ide ari Nyimas sok ngahinakeun anjeun, kawas teu pamali bae. Hoyong kitu Imas nganggo anggoan sarae. Ibu kinoh mani ngaheuheuy. Beteung nampuyak oyag kabeh. Mungguh cita-cita mah nya kitu ami. Mung bati emna we da puguh jalmi liuk eueuh ragap taya. Kantenan kabitana mah ningal nu garinding teh sok resep ningalna. Ning Julaiha luk tungkul deui bangunu nalangsa raskana katunggaraan. Tong diangge ngangluh emutan geulis. Perkawis angwan mah keun kumaha ami. Imas mah terang nganggo margi emutan ami. Tos cekap mulang tarima katuang ibu sasatna amih teh kahutangan budi. Mung kalarasan tuang ibu parantos ngantunkeun. Kukituna sanaos ka Imas oge sami bae teu ibuna kaputrana. Amih teh 1000% hoyong mulangkeun ka nyaah. Margi amih kapungkur kengeng disebatkeun tiasa kieu teh jasa Ibu Rama Nyimas. Anu mawi ayeuna diparengkeun tepang sareng Nyimas teu kinten bingahna. Dasar pangeran mah sifat wenang. Tah ayeuna kieu Nyimas amih peupeujeuh. Saperkawis upami aya kapalai naon bae ulah kantos ditawisan. Pok-pok bae nyanggem ka amih. Bilih hoyong anggoan atanapi hoyong amengan milari pamandangan ulah asa-asa. Malih sing sapertos katuang ibu. Kalih perkawis di dieu mah kedah tiasa menyesuaikeun diri dina urusan pergaulan. Boh sareng istri deui atanapi sareng pamegat kedah bebas. Atuh dina perkawis anggoan ulah tukuh ku sarupi. Upamina kabaya teh kabaya bae. Kanu sanesna oge kedah tiasa nganggo sapertos rok model ayeuna, cut bray atanapi mini. Si Ami ararisin teuing pangkat abi nganggo cut bray atanapi mini onaman. Asana teh teu ngukur kana kujur teu nimbang kana waruga hartosna teu nalipak maneh. Upami kitu pantaran gadis-gadis pantes ari abdi nganggoraksukan kitu mah kuriak pada nyaleungsirikeun. Munasabah disebat non kersusna teh ararisin teuing. Ning Julaiha rada bareureum boga rasa ingkar tina kapribadian. Tah nu mawi lepat kagungan emutan kadinya teh sami sareng teu tiasa menyesuaikeun sapertos nu sanes. Perkawis anggoan mah Nyimas teu kedah gadis bae sanaos nu kasebut tos rarabi oge teu janten wagelan kajadi pantar ibu. Ari pantar Imas mah masih keneh ngumbang komo salira kagungan rupi cekap. Pantadi oge aya unggalan kieu kudu ngindung ka waktu mi bapa ka jaman. Gening ayeuna usum buntut nalo sareng buntut loto meh ampir sadayana marasang nu kitu. Teu disepuhna teu dimurang kalihna ditinggalina teh meuni asa mingkin maceuh kurang-kurangna poho kana sagala rupi. Eta we amana oge di dieu kanu kitu teh pipilueun lauk buruk milu mijah. Hayang ngaroko mah dibelaan unta enta ka barudak. Lah nah ari sagala rupa teh sok ngesek-ngesekeun amih mah. Kapan tadi cek kami kudu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman pas manta nu kakara norojol ti kamar gancang nempas bari gek diuk. Benar kudu kitu teh mah ngan kana urusan kamajuan. Pan eta oge kamajuan lin. Disebut kamajuan pelebah naonna. Ibu kinoh muncereng. Ami masuk ngabobodo maneh make nyebatkeun kemajuan pelebah naonna. Baheula mah di mana aya budak kakaraneng teh
bisa kodenya Imas. Nyaok kitu Imas, dasar nu ebel. Ibu Kinoh ngabalieur bangun ambak sedang Neng Julaiha mah ukur mesem bari tungkul. Nya mi cek urang Jakarta teh mah omong punya omong. Yo Imas, geus lila nah rek disuguhan ku dagang waos. Ya Allah, hapunten bae Nyi Mas. Anggur dibawa ngobrol ku amih teh, meuni teu acan cai-cai acan. Sawios ami tong ngarepotkeun. Resep puguh abdi mah dibantun ngobrol teh, asa kabang berangkeun emutan, teu nguluwut teuing. Barina oge naon nu dianggo nguluwut, kota Sukabumi lega keneh, teu kurang nu herang-herang, bade nu jangkar seueur, nu ised tina jajangkar rayap. Naon teh amana? Ibu Kinoh ngareret ka Neng Julaiha. Tesing pas manta ngorejat nangtung sedang Ibu Kinoh teu ngomong deui tuluy mawa Neng Julaiha ka tukang, maksudna rek disuguhan bari rek terus diolo-olo pikeun didagangkeun. Sedang jenisna mah teu boga rasa curiga, percaya 100% marukanan nya Pa Asmita. Urut sobat dalit bapana mau puguh mah asup kana perangkap kajiratku omongan manis. Geus teu jadi helok deui, boh di kota boh di kampung setiap aya awewe nu tegep tur hade budi basana kalawan dangdanan nyari pikeun lalaki mah babakuna nu awus kana milampah pelanggaran kasusilaan, meniting karleting gejemreng pada yang mikat diri Nyi Mojang. Teu mikirkeun poek, teu mikirkeun hujan cek dina paribasana dibelaan leueur kundang iteuk poek kundang damar kajen aya di mana oge pada ngahlaran. Buktina pas manta jeung Ibu Kinoh salila bumen-bumen di jalan Paledangna di mana teuing kasedehan kusemah rajin aya oge kur hiji dua bari teu unggal poe bogana kukutan kedatangan pilawaneun, tapi ku ayeuna sanggeusna aya Neng Julaiha meuni teu sirikna unggal sore jul jolo bae lalaki geus puguh bangsa jajaka cacakan nu geus cetuk huis oge meuni beberenjen daek unggah ka imah nu alesana mah resep ka manuk titiran. Dumeh Pa Asmanta loba manuk titiranana, padahal lalaki nu jual-jual kadinya teh maksudna mah tayalian ngahlaran Nyi Mojang nu harita Neng Julaiha. Cicingna di Ibu Kinoh beki lila beki betah awakna montok pake ginding dah puguh kaasup kudunya atuh puguh we dina rupana tambah tegap. Nyi Mas, sanes bade amengan ka mana ami? Kamana we kaditu cari hawa, ulah ngalulung kuruk, ulah ngalulung teuing, budak ngora mah pamali ongkohanan di bumi oge naon damel. Ibu Kinoh nyarita bari red deui tina jandela keluar siga aya nu ditempuan. Geus kitu kojengkang ka tukang nyamperkeun ka salakina nu keur maraban manuk. Sideung Neng Julaiha anggur ge bae diuk. Nyata mun sarupa kieu mah pangeran teh sifat murah tur maha adil. Buktina diri aing teu cukup ku penderitaan dina sakitu taun, teu leungit teu kanyerian, tapi ku ayeuna teu burung aya nu nyaheun. Leuwih-leuwih ti indung bapa dahar sapopoe diurus kalawan dipupujuhkeun. Kitu deui dina urusan pake kacida pisan diperlu-perlukeunana siga naon bae nu ku aing dipikahayang moal nepi ka teu dicumponan. Ngan hanjakal hate can jongjon masih keneh boga sing hareupaneun nyatana nu jadi salaki di mana atuh cicingna Kang Somad teh hayang buru-buru tepung, mun geus tepung kalawan manehna ngaragrageun tolak meureun aing lugina, tapi kumaha lamun manehna ka aing masih keneh miharap. Mangsa bodo teuing dek rek panggih deui syukur rek henteu bae teu nanaon balik-balik kanan panggih kuriak awak aing ruksak deui. Da eta atuh Kang Ramlan nu jadi gara-gara mah sugan teh ngandung Rusia, najan manehna 1000 kali mungkir oge tetep ngambobodo bukti potretna ngarendeng jeung gadis. Untung aing harita teu buru-buru kawin jeung Kang Ramlan, mun geus teh mah aing teh dicandung dijieun nu ngora. Cek Neng Julaiha ngagarendang dina jero hatena bari ngabiri gidi siga manggih kagila. Geus kitu kelemang rupa jeung tingkah lakuna Ibu Jenab urut dudunganana kapi beungeut ingat dina waktu keur ngungusir dipitnah pajar lapis legit desian bangke anak beurit keur gumuling. Hayo jawab,
Naon eta teh ha? Anak beurit agan nada raraosan mah asa kirang kumaha apik, tapi aneh bet aya nu kitu. Pagawean kitu patut disebut apik, palebah manana sia apik teh goblok, kurang ajar, bangkar waras sia. Aduh, paralun teuing agan, wantun disumpah upami abdi gaduh laku awon, komo deui ieu kadunungan. Teu uyahan sia, rek nudingkeun ka saha, pancek sia nyieun kueh eueuh nu mantuan, lintang sia sorangan, bari pagawean kitu patut rek dipungkir. Wantun disumpah agan, piraku abdi bade nyelakakeun. Sareng deui asa piraku upami abdi ninggal bangke anak beurit dina kueh diantep. Da saalit oge anak beurit. Montong ngalobakeun pamatuk sia setan. Lebok ku sia tah, lebok deuleu. Aduh, astagfirullahaladzim. Neng Julaiha istighfar hatena ratug tutunggulan horeng harita teh keur ngalamun ingat waktu ditamblogan lapis legit ku Ibu Jenab. Keur kitu torojol Ibu Kinoh nyamperkeun dumeh ngadenge nu ngagubrag horeng meja ti guling ka badug ku suku. Kunaon meja ti guling Nyi Mas? Eta ami kadupa ku abdi bade ngagebahkeun hayam. Ari kitu tuur ngabadug kana juru meja walau Neng Julaiha rada bareurem. Saena we teu ninggang sampean. Mejana kitu teu sawios-wios. Sanaos dugi karuksak oge. Tiasa ieu didangdosan, tapi upami sampean tatu teu aya keur ngagentosna. Lebar temenan upami cacat teh mangkaning bitis sajantung. Nu sakitu ngajorelat mata kelanjung. Hihihihi. Ibu Kinoh tuluy ngaheurayan Neng Julaiha bari ditungtungan ku seuri. Ah, si Amih mah sok ngocok bae. Saha nu bari selanjungna, Neng Julaiha alangah elengeh ka Pi Asem. Nu bari selanjungna mah moal saha deui tangtosna oge nu ningal salira. Malih bujeng-bujeng nu sanes cacak Amih oge kasebat pada istri. Mani sok uruy. Mungkongang mah hayang ngagemol kana endog sapotongna. Heuheuy deuh. Moal teu pogot si mana lagi. Yai kitu geuning si Amih mah cawokah. Neng Julaiha rada ngabelieur bari imut. Ami bade kapayun heula sakedap cenah bari tuluy ngorejat nangtung. Mangga bae ceuk Amih oge bade amengan mah bujeng-bujeng sakedap sanaos dugi ka enjing deui oge teu aya wagelanana. Pokona asal salamet mung amanah teh di mana aya istri atanapi pameget heug naros ka Nyi Mas dugi kanyaranganana ulah ditolak margi di dieu mah tos kitu biasana. Upami ku Nyi Mas ditolak suma wonten masihan budi nu matak teu pikaresepeun batur sok janten matak. Kumaha upami abdi alim di sarengan kedah bae kitu. Ih, Nyi Mas mah sok badegong atuh keun di sarengan-sarengan bae mah malih sawangsulna nyalira bilih kumaha onam jung kaditu meungpeung siang keneh. Ibu Kinoh meuni keukeuh ninitah liar lantaran geus aya patali janji jeung hiji lalaki nu pesen pilayaneun. Sedang harita Neng Julaiha teu kungsi nembal deui. Jut bae turun. Tuluy lempang ngalang gehor dangdananana. Telat di samping kebat di lamban kalawan di baju kabaya kepatna mani ngageblai lungguh timpuh andalemi. Keur mah boga rupa alus pangawakan diwuwuh pakena hade atuh puguh we saha nu teu kapincut malah harita oge sajenuning keur lempang teh aya lalaki nyirangkeun. Tayalian hiji lalaki nu geus patali janji jeung Ibu Kinoh manehna ngahaja megat di jalan. Ari breh kabireungeuh Neng Julaiha ngaliwat ka hareupeunana ujug-ujug sarengeh seuri. Bener tegap kukurtan Mamih Kinoh paingan loba nu ngahalaran. Sabaraha tarifna eta awewe teh? Kawasna mah mahal, ulah-ulah kana 1000 leuwih. Tapi kumaha engke tong boro 1000 najan 2-3 ribu oge moal burung ditebak asal sakahayang sorangan. Ceuk eta lalaki bari ngiclik nuturkeun sanggeus deukeut pok bae ditanya. Bade amengan Neng? Laras engkang bade aya pikeun senaon kitu. Walau Neng Julaiha bari tungkul siga nu era. Teu Neng, teu maros we abdi mah
Kumaha upami diserangan moal janten kaabotan. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.